nyaho hukum-hukum syariat ti Kangjeng Rasulullah, nyaho urusan hakikat ti Kangjeng Rasulullah. Mantak moal aya jelema diangkat jadi wali tanpa mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, mun aranjeun cinta ka Allah, fattabi'uni kitu tuturkeun kaula cek Kangjeng Nabi, yuhibbukumullah, Allah bakal cinta. Moal bisa orang langsung ka Gusti Allah tanpa melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi melalui sahabat, teu kazamanan melalui sahabat, melalui tabi'in, teu kazamanan tabi'in atsba tabi'in, teu kazamanan asba tabi'in atsba tabi'in, teu kazamanan atba tabi'in ya atba'na datang ka kuari ye nu nyekalan kuku salap nu asli ti Kangjeng Nabi, ulah dimodif dimuduran modernkeun kena jadi mudorot asli bae geus ti ditu. Nah mentak cekel silsilah nu asli. Lamun jelema henteu nyekel nu asli eta tadi kredit jadi halal, leg-leg ku sia. Bunga bang jadi halal. Ti ditu nu nyekelan salap mah. Tama dua tak kiai nu kos kitu mah. Golkar tama kos. Ajur hancuran. Nu nyekelan salap mah malai. Dunia sadunia ulah sa Indonesia. Nu nyekelan kitab Salafus Sholihin, Mesir, Suriah, Yaman, Turki, Irak, Iran, Mekah, Madinah, termasuk Indonesia nu nyekelan kitab Salafus Sholihin bakal satu suara akur baik bunga bang haram. Di Indonesia kayak gitu haram. Di deketan ku bupati bere haram. Barang ngajunya nana disogok haram. Kabelah dia nama lah budak kayak kalau saya tenges kos gitu amat sih kiai gantung abek ya kos gitu kejelasan haram baik jetilok anakan duit manu anakan mah kotok anakan mbe anakan menya duit anakan teden kusia di hadapan kasur anakan temual semacem-macem kredit nu model urang kuari nu hargana berbeda itu dua akad teh haram kecuali akur kontan 10 juta kredit 10 juta itu masalah tambah kos kita tamaru ngarana karena Allah tamar ngejual imah kredit jeung kontan akur kontan seberapa 100 juta kredit 100 juta sabaraha tahun yang kreditnya 10 tahun tetap 100 juta atau gede ganjaran atau mah gede ganjaran atau mah nu ngriditkeun model kos kitu atuh cenah kieu untungan babaskeun habak ih pancen ada karena Allah tah mulai geus tah kos kitu bakaran jekel namanya kelan kitab Salafus Sholihin uraian Al-Qur'an diuraikan Al-Quran diuraikan ku hadis Kangjeng Nabi hadis diuraikan ku kalam ulama kitab ngaranna ijma geus moal aya anu simpang siur eta mah dibahas cenah bagaimana tentang bunga bang coba di era globalisasi bahas ku sia sacablakna sungut dalil datang-datangkeun ku sia balik deui ka kitab Salafus Sholihin eueuh da naonan tah mah kos kitu hanya untuk kemajuan ge disangka-sangka ya tungtungna maju henteu cenah urang tinggalin cenah ja buktina tinggalin bae datang ka kuari niku tuh hayu bohong berarti nah ieu urang nyekelan ti Kangjeng ka sahabat ka tabiin sehingga deh jadi paten mimiti Gusti Allah jaritakeun tentang katauhidan untuk menyampaikan tauhid Kangjeng Gusti Allah ngutus Rasul Allah ngutus Rasul
Rasul nyampaikan ketauhidan ka umatna kudu make dalil. Iyalah dek dicaritakeun dalil-dalilna bahwa Allah Maha Pencipta, Allah wajibul wujud. Ieu dalilna tah lalaunan bakal loba ieu lah. Moal mahid 2-3 minggu ya bakalna. Cing ade nu minggu hareup beus aya undangan ngabesan tinggalin bakal mending dirapelkeun ti kuari aing ngaji bae antara ieu mah keur caritakeun tauhid ya dalil-dalilna ya geus ye cenah ieu mah nu ngabesan ge kakak-kakak tinggal kakak geus heulana aing tinggalin ngaji bahaya ya eueuh nu kitu ja eueuh malah maksudna kumaha ngaji pancen keur nyaritakeun eta teh dalil-dalil nah sararangheuk kitu ngabesan henteu tungtung nama ngaji henteu ya Allah ieu dalil deh innallaha faliqul habbi wan nawa. Nomor kahiji Gusti Allah teh ngadalilan bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta, Gusti Allah teh Soni, Gusti Allah teh Khaliq. Lalaunan heulanan didalilan ku Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh Falikul Habbi anu ngadamel kana siki. Eta teh dalil siki teh dalil kana ayana Allah. Lantaran tina siki teh coba ku urang dipikir gerage berbagai siki-siki bahkan termasuk nawa siki korma hartina seluruh wiwijilan sisikian pikir coba ku anjeun kuari patani teh nyokot siki jagong siki kacang dipelakeun kuari eta jagong eta kacang eta korma atawa buah laka sesuai jeung masana nu geus diadatkeun ku Gusti Allah eta jagong teh melentis jadi sirungan kuari kaluhur kacang sirungan kaluhur buah tangkal siki korma ge sirungan kaluhur asem sirungan kaluhur buah sirungan kaluhur sirung naon sirung bahasa Melayu na sirung atuh lain petet mah urang ge aya petet sirung ieu mah horeng sia ge bodoh sarua sia bodoh sarua teh jauh sirung aja. Alohor ta eta teh cek Gusti Allah girage ku sia deuleu eta tangkal jagong siki jagong siki kacang siki korma siki asem siki buah di mana-mana aya sirung kaluhur horeng kahandapna ge sarua aya nu kahandap di ngaranan akar nu kaluhur di ngaranan sirung sarua lamun kurang ditaliti ta eta teh horenganan belah bubuahan sisikian teh kacang belah kaluhur belah kahandap belah jagong jadi belah kaluhur belah kahandap belah aing mah ngadenge belah kieu jariji aduh ya Allah ya Rabbi wari siki korma ge kaluhur belah kahandap belah haju buah ge sarua kaluhur belah kahandap belah nu kahandap eta piakareun kabeh ge terus kahandap jadi akar nu kaluhur jadi tangkal bakal beda-beda bentukna lamun jagong kos kitu tangkalna
lamun kacang panjang hari tangkalna lamun kacang tanah atuh sakitu kaayaan anak lamun tangkal buah atuh biji engke sirung jadi tangkal kemudian korma ge saruak bijil tangkal tina siki dipelak jara dikahandap nancep aya akaran kaluhur aya tangkalan nu matak ngabahasakeun Gusti Allah innallaha falikul habbi matak ditafsiran syafil habbi artina belah siki kabeh ge lamun dipelak teh belah nu ngabeulahkeunana saha ayo tanyakeun ka profesor nu ngabeulahkeun siki saha nu ngajadikeun sirung ka luhur saha nu ngajadikeun akar ka handap saha tanyakeun ka profesor tanyakeun sanggeusna jadi akar teh boga kamonesan boga kaistimewaan pikir ku otak urang teh ku Gusti Allah diciptakeun jadi makhluk nu ngaran manusia dibere pikiran dibere akal tok geura taneuh teh kapan teuas ku budak leutik mah moal bisaeun taneuh dicokelan bahkan bisa potong eta parabotna ku kolot ge dipaculan setengah egeug naon egeug seteuas taneuh teh teuas tapi teh bae ku urang dipelakan teh terus akarna kahandap akar mah akar sanajan tangkal buah sanajan tangkal korma eta nu ngaran akar teh leuleus akar mah cabut ge ku urang eta akar di kieu-kieu eueuh nanaonan leuleus latif lembut tapi eta akar model dipelakeun dina taneuh nu sakitu teuas da ge terus bae nyulusup akar mah eta nyulusupna akar nang saha lain akar ente akar ente ge sok nyulusup tapi lain deui teh mah nyulusupna ieu mah akar insyaallah tak geura-ge pikir cek Gusti Allah eta akar teh nyulusup sakitu di taneuh anu teu asa aya batuan nyana jalan sisi belok jalan sisi terus bae nutur kana bebelahna taneuh anu hese cek pemikiran urang mah wajan teh taneuhna teuas eta akar menyulusup bae nyulusupna akar nang saha naik kaluhur tangkal ngagedean kuari jagong ngagedean tangkal kacang ngarembai tangkal kacang tanah ngajangkungan tangkal buah ngagedean tangkal korma tangkal asem ngagedean da kuari mah loba jasa ieu daunna nang saha ngabijilkeun daun sanggeus dauna luar biasa rindangna dina bulan-bulan anu tertentu Gusti Allah geus ngajadikeun kana kembang bae kuari kembangan jagong kembangan kacang kembangan asem gede tangkalna buah gede tangkalna malah aya cabangan segala rupa korma gede tangkalna kuari kembangan nang saha ngabijilkeun kembang sanggeus bijil kembang teh kapan eta teh harepan urang teh adeuh hayang buahan kadang-kadang kapan rugrug teh jadi buah nang saha ngarugrugkeun disiraman mah disiraman ku urang weuy eta mah nu ngaran obat-obatanna terus bae pupuk-pupuk nangis selain daripada pupuk kandang teh kuari mama pepu make pupuk kotak make puralin naon puralin make kitu puralin mah eta nyikat gigi puralin urlium nah kuari mah make puradan di samping puradan make none
Korea di samping Korea make nonde mes eta kene jangwatan akar aya kuarima jangwatan tangkal aya jangwatan kembang aya jangwatan buah aya jang mempercepat buah ge aya jang mempercepat asak ge aya geus lengkap kuarima di IPB Bogor geus lengkap kuarima diproduksi tapi wayah rugrug bae gugur bae obat 3 lowat caku si Allah moal jadi henteu bae nang saha ngatejadikeun syariat kurang kumaha syariat kuari majarara di teu kaluhur rindang dauna kembangna aya jadi kuari jagong soleng can jadi jagong soleng keneh ulah waka diala jeung ulah ditoel-toel cek patani eta soleng lamun katoel sia awas moal aya sikian hiji nomor kaduana ulah osok dideuleu ku nini anu ompong moal aya huntuan sia eta jagongna matak awas nu balak jagong di hareupeunana dilarang nenek-nenek dan kakek-kakek untuk masuk ke wilayah jagong ini sebab besok nurut buat saya ini kadinya aju seri atuh jagongna ambal ayah moal ayaan mana gede jagong kacang geus karacangan terus kacang tanah kemudian atuh aya nama buah geus kembangan buahan pentilan ngaranna kitu keneh korma nang saha eta ngajadikeun tah nang saha eta ngajadikeun profesor tinggal profesor aiku Allah teh dijadikeun mah tuh henteu bae insinyur tinggal insinyur aiku Allah teh dijadikeun mah tuh henteu bae tapi ieu makan jarara di gas kuari jarara di kabeh jagung aya buahan jadi jagung kacang panen model kan model teh kumaha artina rasana beda buahna ge beda buah jagong mah eta teh aku Gusti Allah dikersakeun make baju di samping make baju aya buukas mimiti buka bajuna ka tembong rembai buluna buah jagong ngaranna sia maka dinya bae sih masyaallah ya Allah kakawasan Allah aju kacang panjang kacang ngarumbai di luhurnya nama buahna tapi kacang tanah mah dihandap model dihandap jarwa di jero tanah ayana tah kacang panjang mah ngarumbai tapi kacang tanah mah Masya Allah dibungkus aju model deh kacang teh kumaha modelan anak garing luhurna jerona baseuh sia kurang sareri heran aing mah kawasan Allah lamun baseuh bae moal beres atuh tapi kunaon luarna garing jerona baseuh tah mah kacang nu hiji meureun kacang masyaallah kakawasan Gusti Allah teu bisa dialah teman eta mah tah ieu kacang kemudian kuarima buah buah darmayu buah romanis buah golek buah daging buah ganda rasa kemudian atuh aya nama buah limus buah kaweni macam-macam buah budak kuarima teh nyahoeun buah limus kos kumaha ganda rasa kos kumaha buah teh nyahoeun lantaran kuarima geus jadi kota padahal mah kota lain lembur lain padahal mah baheula nyaho ka buah golek nyaho babarengan gede angin mulung buah babarengan komo buah daging mah datang ka budak diarembungeun buah daging mah mungan buah daging mah datang ka jarare di sorangan teh mah budak sayang buah daging padahal mah amis tetep bae embung naon sebabna lantaran eta mah paranti monyet buah daging mah geus lamun urang ngadar buah daging berarti engke dianggap monyet
munge buah macam-macam buah rasana beda-beda. Ya Allah ya Rabbi kakawasaan saha Gusti Allah. Aya nu model deui, aya anu sikina di jero kos buah, aya nu sikina di luar kos mede. Eta lah saha eta sikina di luar. Kunaon teu dikajerokeun. Di luar sikina nyenghel we di luar. Masya Allah. Di luar sikina. Menang saha eta Gusti Allah agung. Allah nu mesen ya baheulana ge. Menang Gusti Allah. Masya Allah karim. Aya anu di daharna cangkangna jeung eusina kabeh di dahar tamak model buah tin. Buah tin mah tamak kabeh bisa di dahar jeung cangkang-cangkangna. Termasuk sao ai beuki mah. Yang cangkang-cangkang lo hese sao mah tuh. Tah eta, tok buah salak ge ai beuki mah jeung cangkang lolos. Tah eta kakawasan sah. Insyaallah karim. Ye kabeh lamun ditataan hiji-hiji cek Gusti Allah moal katataan ku sia. Sebutan hiji-hiji nu sia jaho bae di negara Indonesia sabaraha macam tangkal jeung buah. Di negara Malaysia aya hiji tangkal nu eueuh di Indonesia. Di Arab loba tatangkalan sisikian nu eueuh di Indonesia. Di Australia loba tatangkalan nu eueuh di Indonesia. Contohna kamari ieu aya penemuan baru. Nyokot di kehutanan di Australia dibawa ke Indonesia eta siki leutik jasa segede kieu. Dipupuk kemudian jadi jadi gede dijual hargana ti mimiti 50.000 naik jadi 500.000 naik jadi 500 juta eta ngaranna gelombang cinta. Coba eta kembang gelombang cinta datang ke 1 miliar edan-edan itu coba kakawasaan Gusti Allah. Menanti Australia dicokot kemudian ditanam dipupuk gede anu melakna di artis-artis dipajang ngabogaan hikmah-hikmah tersendiri hiji urat teh aya hitung-hitunganana dijual ku ari mah aya nu hargana teh 100 juta aya nu 500 juta aya nu 1 miliar geger di Indonesia ngajual hiji tangkal gelombang cinta 1 miliar haju diterutan ku urang lembur meuli ku abe di Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh Jawa Barat mamareuli mumpuk kabeh pas gelede teu laku katipu bae urang ambalaya gelombang cinta. Masya Allah eta kakawasaan saha eta nyin lamun urang nataan tatangkalan sisikian moal katataan cek Gusti Allah geus kuari mah aing menyebutkeun kieu bae innallaha falikul habbi sanyana Gusti Allah nu ngajadikeun kana sisikian jadi tatangkalan jadi buah ta eta nu ngajadikeun sisikian nu ngajadikeun tangkal nu ngajadikeun daun ngajadikeun kembang ngajadikeun buah di dahar kumane eta saha nu ngajadikeun sampaikan Muhammad ke umat anjeun lu ngajadikeun teh aing nu maha sagala-galana profesor doktor insinyur ngan sakadar ngalasarakeun nyana melak doang nu ngajadikeun aja aing kunyana dipelak ai ku aing teh dijadikeun atuh henteu bae kunyana teh dipelak ai cak aing jadi mah jadi bae nu mantap kacang diteundeun bae ku urang di juru sabulan bae teh dikaluar-luarkeun di poe henteu woi jara radi menang sata ngajadikeun nang aing kunaon nu mantap dijadikeun bongan teh ditong-tong kunyana paling dijadikeun bae geus jadi tuh eta nu ngajadikeun teh aing innallaha falikul habbi masya Allah karim bejakeun besi pajarna ngajadikeun petani besi pajarna ngajadikeun insinyur lain innallaha falikul
habbi wan nawa siki korma. Biasa nama sisikian teh kapan belah tapi siki korma mah hijian teu belah. Siki buah belah, siki kacang buah belah, siki buah belah, siki kacang belah, tapi siki korma mah hijian. Siki asem gan sakitu teu asna tetep bae belah, tapi siki korma mah hijian. Dibahasakeun agen nawa mah kulumud, nu aya di luhureun siki korma. Eta kulumud siki korma disebutna nawa. Ta eta teh bisa jadi obat jang kencing manis, bisa jadi obat jang darah tinggi. Kulumudna tina siki korma. Kan ieu siki korma tak aya nu putihna. Ta eta nawa. Ta eta teh coba pesen ka urang Arab ulah dikamamanakeun kitu jang obat. Eta kulumudna cokotan ku urang set. Cengeus tadi cokotan langsung dikagelaskeun, diseduh make cai panas, diinum kencing manis insyaallah leungit, darah tinggi ge leungit. Eta nu mantak disebut